Non teh Subaya Nyi. Subaya. Ya, Pak kira Ian ngaran Abi Ayi, mama nama tuh Ian. Oh. Cilik ceritanya ngaran asli lah. Aslinya teh Ayi. Ayi nang Ayi dapat. Ya tahu Ian ada. Adik itu adik silakan. Dik. Nah gitu ya, sok. Sama Ji. Dik. Heuda biasa meureun kitu. Pahampura we jangan aja tuh. Abdi ngiring Sanajan ke mana ta? Najan kali yang cacapit abdi ngiring. Alah. Betulnya. Nah, eta Tarsi. Eta Tarsi. Bener, jadi julukan Ceu Tarsi teh Ceu nanti beunang ku sora Wanda eta, Wanda sora. Aina nu mana? Enak Cepi. Cepi. Mun ngetes ribut. Cepi lagu naon? Cepi lagu naon? So. Berarti Cepi mah dibuka tuh ikatna. Entong. Oh, jangan. Sandi cukur. Bisi backlight cenah, bisi backlight. Bisi backlight. Lampuna kayak ngeblur. Apa bahasa kamar? Backlight. Oh, backlight berarti naon? Eta teh mun backlight teh jangan merokok di sini. Benar. Tinggal no smoking lagi nya. Ya, backlight. Backlight eta merupakan Jadi memang itu balik deui. Nah, eta mohon backlight teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Eta. Cepi ayeuna. Sopi manggapi. Mulut atuh lagu naon atuh? Oh, request lagu naon? Dah, eta nu ngeunaan. Acan. Apa lagu calung, Pak? Teuing lagu wingi nu apaleun tuh? Lagu naon? Coba. Sampora. Cok. Sampora. Jan. Cok. Sampai tong pasea tuh. Lain pasti ke dikus-kus. Oh, ya. Sampora teh. Di palebah dinya pisan. Paampro papelong. Munggaran kuring patanya. Kedal sapada harita Raraika tinggal marah mai Lambai ngabejakeun ngaran Imut nu nembus jajantung Nya di jalan ieu pisan. Hade. Tapi aja pernah lagu wing dia. Keprogala tuh kumaha teh. Terima kasih. Tingeunaheun. Ayo pernah lagu wing dibawakeun ku Ceu Tarsi. Lagu naon tah? Ngalang layung. Urang coba. Oh, eta teh laguna Babah. Nya. Mane mah. Nya. Tara maca. Kuper pisan kuper. Mama jauh maca radio. Dengekeun aya koran teh. Cek aing ge jadi baca koran mah meureun. Dibaca cek urang ge. Eta pan ngajeblak di dinya teh. Naon? Ciptaan Wahyu Giang Roke. Nah anjay. Eta ai ngaran Rajen anjir. Bener. Di Giang Roke aya ngaran Wahyu Roke bener sih. Aya Wahyu Giang Roke teh tukang keyboard ya. Karena Ibu Mas Yuning. Eta teh. Wahyu Roke eta mah. Ya, urang ge wawu jeung Wahyu Roke mah. Apanya? Wawu. Berarti aku ngaku atuh. Ai ada dagangan. Heeh. Bener ai kamari gua pamagi jeung si Wahyu Roke di mana? Saha? Jadi saha? Ngaku ieu. Saha? Apa teh malah? Urang wawu Wahyu Roke teh mang narita tila lancekna Mas Yuning. Dah, ieu saha? Eta. Iya mah Wahyu. Iya mah Wahyu Tarigu. Oh, Wahyu Tarigu. Mediana. Wahyu Tarigu. Memeh Giang Roke teh pan Tarigu. Tarigu Tarigu lah. Terus Giang Roke.
Tidak yang roke terus kena bulu kiang. Jadi wani ngaledeknya. Nya mah apa? Dan bae paperiheuan di channel nanya urang datungnya ada. Gitu. Pak tupanya tapi anggapannya THR mah kudu panya. Oh, siap. Oh, kita hareup. Ta eta teh Kalau hareup cenah. alhamdulillah. Alang layung Nah, coba. Sama Ji, ciptaan papahnya ieu mah sok mah cenah. Papa Wahyu sok. Hujan gerimis. Make mis. Oh, nyanyi siap. Namun maneh wanian hareupeun peciptaan anu pika dikurang-kurang mak mis. Oh kudu make. Iya, berarti urang Siap. bagian mis-misna. Nah, Oke, sok. siap. Duan jeung ieu. Sok. Kada ya. Berarti kumaha? Hujan gerimis. Cikurang? Mis. Mis. Nah. Suara hiji, suara dua jeung suara setan. Ya, aja mana kumaha? Apan hujan gerimis. Heeh. Cek dirinya. Saur encet mis. Oh, cek Asep. Nya. Mis. Oke. Empat kalinya. Hah? Mis. Nya, mis. Ya, Ya, sok. empat lah. Kumaha Pak? Allah. Mis, mis opat kali. Ya. Oh, yo, mis. Dia kieu. Kieu. Jadi atur salah. Oh, nya. Hujan gerimis. Celak. Oh, celak. Mis. Hujan gerimis. Mis. Bisi pas ya, sakitu. Ngurbut masehandami. Mis. Sekali batulah. Sekali nu Apaan mis? Apaan saur salira? Heeh, tadi kan ditah tuluy-tuluyan tukangna make mis kabeh. Nya. Nya mimiti hungkul. Sok, jadi sok. Hujan gerimis. Mimiti hungkul cenah. Mis. Nya. Oh, mis. Ya. Siap lah, ya. Tanyakeun ke penciptana atuh eta teh mis teh sabaraha kali. Sabaraha kali. Yuk, sabaraha kali yuk teh misna teh. Atau si Wahyu teh nyieun teh mis kabeh atau henteu. Urang tanyakeun. Yuk. Sabaraha kali. Cager yuk. Sabaraha kali bisa yuk. Cek si Wahyu rohe mah teh. Sabaraha kali. Hujan gerimis, mis. Tah kitu yi. Sakitu unggul. Murubut. Masih anda mis, teu make mis Iya. dia mah. Mis, make sakit hungkul. Sakit Nah, hungkul. gitu. Sakit siap lah itu Mas. Siap. Ha background itu naon? Backsound. Tong pok sakit hungkul. Siap. Aya bedog teu? Aman ya. Ya. Podaran sekalian. Hujan gerimis. Mis sakit hungkul. Teu make setek sakit unggul mah. Oh, teu make. Cek Babah tadi kan aya ngajak ribut naon ieu teh? Hujan gerimis, mis. Teu make ka itu nama. Oh, teu make ka itu nama siap lah. Ngurubut. Langsung dari benar. Benar. Sehandami. Mis teu make ka itu nama teu make. Lembanya citang. Urang yuk hate ngaleungis. Sesek sok sieun kawas nu enggeus. Mitineun di barang panggih ngan ukur raka sedih. Ku harian anjeun dipisan dingdeung. Coba. Sanajan hati leutik mah demikeun. Nu akhirna abunga ganti kudu. Geringna tuh ngalang laju. Pileleyan, Wate kiwari geus teu Asik. Sampur kapuri melihat teh Coba. Oreng anjeun bukti nami dua hati. Pileleyan kiwari sewangan sugan temen anjeun teh sejami heman bukti nama ngan saukur paningeun.
saya kudu nyanyikan lagu nu khusus ger. Khusus nyanyi teh hanya ka. Nah kumaha? Itu kurang naik juga nama. Ya, nada dasarna kurang Kasih naik. nanti ya sieun. Heeh. Hari Minggu. Hari aneun. Hari aneun. Ini teh kana kadinya. Mudah-mudahan tuliskan juri gitunya. Jadi dipangliskeun. Aya bahan. Pokoknya sareng saya dia tungguan lah. Mun geus pake itu telepon. Iya we atuh cetarsinya. Bejakeun ka Wahyu gitu panggieun lagu. Cuneng jeung ieu nya. Ka Wahyu bejakeun. Oh, jadi diduetkeun Cuneng jeung Cetarsi. Teu beda. Kayak hiji ngirung hiji ieu henteu nya. Kayak beda sora. Hiji we atuh bejakeun ka Wahyu. Den bejakeun kasih papa Den. Iya, kayak dibacakeun lah. Nya. Kayak saya ditalatahkeun ku Wahyu nya. Wahyu cek si Cuneng cek si Ayi jeung si Cepi gitu. Nah, jadi gitulah. Keur pakaruan berke ieu. Jeung si Cepi. Cepi. Jadi aya di ditu Aji, ieu mah Aji. Punten Ji. Tep cager tep. Teuing ieu sabrak di baju Ya, lain. ente lain. Soalnya ente kebagian data iyo bantuan di pemerintah. Oh, tuh bantuan. Bis Judeng mah teu aya, Ayi Rahmat ge teu aya. Ya, dengekeun. Sedihnya. Ulah sedih. Kudu bahagia. Berarti cincirin urang teh mampu. Bener berarti mampunya. Mampu. Urang makan bae token tititan oge bener teu? Gitu. Nah, jadi curhat gitu. Lain kan anu kabagian teh keur teu mampu. Terus urang teu kabagian berarti urang mampu. Urang bener kata mampu. Alhamdulillah bener teu? ngan tititan hungkul. Tititan nu akeun bae atuh. Beda mampu. Naon eta bom waktu cenah. Kitu anu ngaliwat. Soalnya abi asa kasini kan dia pisan memeh ka dieu teh tititan. Tuh. Oke. Tah ieu Bapak tidak bertanggung jawab. Maka jeung tititan saya lupa. Cetarsi. Iya. Cetarsi we kagoknya. Iya, Ieu manggung ieu paling jauh ke mana ieu? Manggung ieu. Paling jauh itu tuh kaditunya ka teu lemurna Neng Lesti nu ngajaran. Cianjur. Kedunya Cianjur. Tipahan di jalan begitunya. Cianjur. Cianjur Selatan, Cidaun kan itu. Terus ke Subang. Mohon Karawang. Alhamdulillah. Mohon di kolaborasi jeung Singa Depok pannya urang. Terusnya Sumedang. Kuningan, sareng Kang Heru. Ya. Pokoknya beginilah kita ya semuanya mengharapkan jadi sukses semua ya. Jadi masing-masing di profesinya sendiri. Kang Ucil di TV Kang Ucilnya atau Cetarsi ya di Cetarsi ada kan itu ya oke nya bisa Cetarsi official jangan lupa tuh. Cetarsi official ya. Cetarsi official tuh ada. Didukung juga ya dengan Wahyu Raya Channel dan Ngadu Bakonya. Terus Miss Cuneng ada Miss Cuneng channel. ada Miss Cuneng Channel juga tolong didukung juga sama-sama. Iya kan Tarsi official. Cetarsi official. Nah, Cetarsi official. Jadi semua memang harus sukses di bidangnya masing-masing. Ditarik suara, di MC, dinyanyi dan lain-lain lah. Saya juga di penciptaan lagu, membuat musik, dan lain-lain. Jadi semuanya memang harus ditekuni secara profesional, ulet, lancar dan fokus. Kalau itu terjadi semua, alhamdulillah bisa barokah. Nah, eta semuanya. Eta hiji note hiji kebahagiaan tersendiri kang diri abdi gitu. Kangnya anu sakawit nama gitu kan. Ninggal nami Wahyu Rohe gitu kan, ukur ninggal dina TV, dina seratan Wahyu Rohe mana sih Wahyu Rohe, tapi betulnya namanya tebang ayeuna. Aing ninggal mah sering abdi teh. Cuma namanya tebang ayeuna. Can pernah dikupulan duit. Alhamdulillah. Kitunya sok Kangnya bener teu. Ayeuna urang jadi pelaku seni gitu kan. Angah aja urang ka teater sabaraha sok. Nya, tapi kan urang pelaku seni. Di teater belanyang ka teater gitu kan. Apa teater bener terus ka mana ka ditu mana ka Taman Impian Wijaya Kusuma gitu nya ngit ka ditu kan. Sementara lamun urang ngahaja ulin ka ditu sok bayangkeun kudu nyeun timal pan sok bayangkeun lamun manya teh jeung asin pan eta timal bener teh gitu jeung sama segala rupa sabarahaeun warangana. Tapi urang sebagai pelaku seni sok sanaos panginten tak ya senior sim kuring gitunya. Alhamdulillah ayeuna tiasa pendap. Senior teh mah umurna nya. Ulah aya usia mah nya kudu yang disebut abeg gitu ya. Data seincuan atuh kumaha. Pokoknya intinya silaturahmi lah ya. Cetarsi Kang Ucil terima kasih semuanya terima kasih. Aya salam oge ti Cep Agil. Oh, Cep Agil. Di Giri Harjo Tilu Putra. Oh, Giri Harjo Tilunya Agil. Abil eta mah ieu mah Cep Agil. Oh, Agil. Agil. Sarong lagi hari
dukun. Gampang. Oke. Gampang. Kang Agil atur nuhun salam. Nah, salam lagi untuk semua ya dari Wahyu Raya Channel. Tapi jangan lupa. Wahyu Raya Channel, Ucil TV, Cetarsi Official dan Aji Channel. Jadi itu silakan dengan senang hati karena gratis di subscribe juga, di share juga, di komen juga, di like, loncengnya wel. Untuk perkembangan semua youtuber channel-channelnya. Jangan lupa juga nanti di tiap bulannya ada giveaway. Kalau ada hadiah. Ada hadiah. Jadi kalau ada saran, pesan dan lain-lain, kritikan dan lain-lain silakan ditulis di kolom komennya, ditulis. Giveaway apa dia? Giveaway apa? Di Jakarta loba giveaway numpak dengan Busway. Sing tarik gitu. Busway gitu sing tarik. Busway. Cil, busway, oi, busway. Program ya 2020 ya. Program 2020 ya. Sebelum kita tutup nih. Ya. Nya program abdi lah teh. Ya. Abdi panginten ayeuna teh nuju tatahar sareng Marung Kali Official nyiapkeun kangge ngarilis lagu anu ti Kang Wahyu. Anu acan. Kang Wahyu. Acan kan. Acan mancalon Kita geus cuing mah. Aduh balik bahaya. Bener teh. Bahaya anjir akhirnya. Sareng Udah apa-apa abdi acan. Ayeuna abdi teh bade nyobian naon ai kitu teh nganyanyikeun ulang teh ji bisi salah ngapor di kapor bahasa Inggris teh kitunya mohon anu tadi teh Subaya. Alhamdulillah abdi sareng Pun Raji sareng si ibu terus Bu teh kumaha kieu sae saurna alhamdulillah kengeng pangrojong ti Ibu Mas Yuni. Oke siap. Tah panginten anu Subaya insyaallah. Eta teh adina Wahyu Rohe cenah. Nah eta teh Eta mama abi di kampus. eta teh jadi ngarojong oge nya ka Cetarsi. Alhamdulillah. Tak kitu panginten ti abdi mah sambil ngantos ayeuna teh nya ku gunung abdi cengcelengan karek aya 3.000 meureun beli ku gunung. Kang, sok terakhir pesen-pesenna Kang kanggo para seniman nu pemula nu kumaha itu. Ieu kanggo kamajengan. Kumaha teh pesen-pesenna kanggo ka baraya-baraya urang? Pesen mah Kang Tosna rupina nya Kang anu pemula oge Kang anu senior. Ya. Aya pesan oge Kang. Aya. Kang anu pemula panginten sing optimis nya karena nya karos beureun lah ku Kang ge sing kuat mental. Ta eta. Ulah dipikir karena tina eta teh tina simule terus rekaman karek salagu geus marasa jadi artis gede eta. Terus tak kitu tah. Terus sirah ngalegaan ulah. Aku margi enak ukuran helm ukur XL. Itu aya nu Teu aya. Oh iya. Upami hoyong lebet panginten helm ku ayeuna ku eta ku teh ku jolang upami dugi ka ageng masyarakat. Nah, gitu. Tah panginten kahiji eta nya. Terus panginten nya ayeuna teh anu sering katinggal gitu Kang. Istilah nama nya sok seueur anu dengar cadas ning ji. Nya dengar cadas. Di mana eta bener? Kada rieu. Sanes tabrakan. Duh Gusti mah. Eta ku panjang umurnya ieu kieu. Nah. Jangan salina dia kitu. Duh sanes ayi dangukeun. Punten ieu ayi mah. Janten sok seueur ngabandungan kitunya. Kada rieu we geuningan. Waduh. Preman. Sanes preman Asadak ya, tararangah, tararinggi, gitu. Teu apa? Manehna tadi teh hareupeun saha? Gitu kan nya. Dek, poe nempo Wahyu Rohe nu mana Wahyu Rohe teu apal manehna. Dicetak langsung. Henteu dicetak Allahu Akbar. Gusti mah dangukeun. Jadinya ulah wakana mah tiasa teu. Oh sia eta kumis ngan opat teh dudut. Kasa tinggal ieu teh. Jok kararieu we. Teu. Nah beuh, di mana? Bandung gitu kan. Apalut. Ieu teh saha gitu kan nya. Tah ulah kajantenan nu ka kitu. Gitu. Nya matakna nu tadi teh akangnya nu saur Kang Wahyu ulah bikin ka kieu gitu. Matak cenah aya pepatah. Jadi jadilah seniman intan gitu. Yang sukses karena proses. Amin. Jadi jangan jadi seniman instan yang hanya cukup dengan anaknya saja. Tapi perjuangannya. Perjuangan. Jadi tak perjuangan ieu anu jadi pupuk jadi pondasi teh. Oke, Kang Ucil kumaha? Pesan. Nya cek aing oge. Nah, saya mah. Tempo ditanya kalah mewek. Pesan kanggo ka baraya. pesan-pesan. Ngomong teh tadi pesan-pesan. Itu si eta nya. Tuh nya pesan-pesan mah nya kitu nu bieu teh ya. Tuh nya. Ya pada intina mah nya semangat tinggi. Semangat tinggi ya. Kanggo anu menu tadi teh munculan teh ya ulah patah semangat soalnya kreativitas terus berjalan. Kreativitas nya membangun kreativitas yang tinggi.
Jangan anu positif, ulah negatif dan berkarya. Berkarya. Aya kan model hayang nu cepot berlah gitunya. Tapi cepat langsung ke deui. Ulah seperti kitu mendingan urang main masalah teh ngarondang heula, tapi mungkin bakal bisa dirubah. Siapa pokoknya mah intinya orang silih pajukeun. Micu Neng. Kalau dari Neng pribadi sih jadilah diri sendiri ya. Terus gunakanlah ilmu padi jadi makin tinggi, makin merunduk gitu. Jantan ulah tangah teh jadi kedah gitu teh ya. Eta bahasa. Aki wingkit. Semakin tinggi semakin merunduk. Merunduk cepik teh wah ilmu na kanal ya sing goreng bongkok. Nah gitu, jantan jadi diri sendiri we. Jadi ulah sok hayang nurutan jadi si itu jadi si ieu gitu. Jadi tadi teh sesuai dengan kemampuan gitu. Tapi kembangkeun kemampuan eta teh urang aya teh jadi yang kemampuan yang minimal tapi maksimalkan. Oke, betul. Oke, itu ya. Go. Kumaha tuh pendapat aku, Kang Go? Abi mah. Oke, sampai di sini dulu percakapan kita di Wahyu Raya Channel di acara Ngadu Bako Ontuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadu Bako, ngadu Bako. Ngariung, ye bari jeung kongkol. Ngadu Bako, ngadu Bako. Ngadu Bako di Wahyu Raya Channel. Ngadu Bako, ngadu Bako. Ngariung, ye bari jeung kongkol. Ngadu Bako aja. Ngadu Bako di Wahyu Raya Channel. Atur nuhun. Cek. Atur nuhun. Aidin, Pak Aidin.